itrati wa bi'ali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahim a'udzu billahi minasy syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله أعلم بمرادih ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh kang padang iman kun ya ladzina kabekunu pada ana sira kabeh qawamina iku kang arajeg kabeh qawamina iku kang banget netepkeun kabeh qaimina tegese kang netepi kabeh lillahi kabeh Allah bihukuki kalawan pirang-pirang hak Allah syuhada tur iku pirang-pirang kang nyaksani bil qisti kalawan adil bil adli tegese kalawan adil wala yajrimanakum lan lan ajana dorong aja nanggungkeun temenankum ing sira kabeh amilan aku dese aja nanggungkeun temenankum ing sira kabeh syanan qaumin apa benci na bubu tegese benci na ing kaum al kufari tegese pirang-pirang kafir ala Allah ta'dilu ing atase enta ora anak gawe adil sira kabeh tanawalu minhu maka gawe sira kabeh saking kaum ada wadi nyutulan engkau idilu pada radio siraka befil atwi wal waling dalam musuh lan kekasih wa utawi adlu aing adu tegese adil aqqa rabbu iku kang mareke takwa kabeh takwa wattaqullah lan pada wardi siraka baing Allah innallaha insatuna Allah khabirun iku kang maha uninga bima ta'malun kalawan barang kang gawe siraka kalawan ma fayujazikum bihi maka bakal ngawales ya Allah kuning siraka bihi kalawan ma ta'mal wa'adallahu alladhina amanu وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم Allah alamu bin maradis ngajung jagan sapa Allah ingong akeh kang padang iman kun ya lazina kabelan padang amal ya lazina kabing sake amal kang salawadan hasanan kalawan janji kang becik lahum ikut tetap gadua alladzina maghfiratun utawi pangampura wa ajrun azim lan ganjaran kang agung huwa utawi ajrun azim al jannatu iku surga walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim Allah alamu bimaradilan ngajanggikeun sapa Allah ingong akeh kang pada kalupur ya ladzina kabeh wa kadzabulan ngagorokeun ya ladzina kabeh di ayatina kalawan sake ayat ingsun sadaya ulaika utawi samudayane ulaika ashabul jahim iku pirang-pirang kang anduweni jalan neraka jahim
menang walladzina kafaru lan utai wong akeh kang pada kalupur walladzina kabelan ngagorokeun walladzina kabe biayatina kalawan sake ayat ingsun sadaya isun agung iku ulaika utai samudayana mangkono alladzina kafaru iku ashabul jahim. Ayat ieu masih nyaritakeun tentang nikmat ti Gusti. Nu kamari nikmat eta aya dua, hiji nikmat zahir, kadua nikmat batin. Nikmat zahir ieu adalah nikmat yang jasad, dahar, nginum, sare, pake, neuleung, ngadenge. Dibentukeun ku syariat, daharna sesuaikeun jeung syariat, dedeulean sesuaikeun jeung syariat, dedengean sesuaikeun jeung syariat, bersihan melalui pembersihan syariat. Iyalah lamun teh mah tuh tina hadas kudu wudu, hadas leutik wudu, mun aya cai mun teu aya tayamum, mun hadas gede atuh junub. Da ieulah dibentukeun make hukum syariat. Mentak mun teu ngaji teu nyaho cara bebersih aja. Geus dikitabkeun ku ulama lantaran urang mah jauh ka Kangjeng Nabi teh. Sebab nu deukeut ka Kangjeng Nabi mah atuh sahabat langsung ningali praktek ibadah zahirna ka Kangjeng Nabi. Sahabat karana tas Kangjeng Nabi teu aya masa sahabat aya ge tabiin atuh haneut keneh tama teu kudu make kitab langsung nanyakeun bae ka sahabat kumaha kieu nyana ngajawab lagi Kangjeng Rasul waktu anu Kangjeng Rasul waktu anu kieu Kangjeng Rasul jawabanana tepat maot para sahabat tinggal tabiin nyaritakeun cak sahabat anu ge kieu cak sahabat anu ge kieu cak aya kitab. Andai kata didinya berpikir, wah iya bahaya lamun datang ke 1000 tahun yang akan datang. Waduh, berenang mun teu dikitabkeun kumaha urang Cikupa. Waduh, bahasa acak-acakan dikitabkeun diacak-acakan. Kumaha urang Belaraja, kumaha urang Jakarta. Nah, ulama berpikir ke depan. Wah, luar biasa datang ke kiamat boga pemikiran ulama. Ya. Kurang kuarima ijtihad. Yuk. Mulai di Imam Hanafi, Imam Maliki ngaijtihad, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Nah, inilah anu mudawan, anu diakui bener opat sepanjang masa sampai kiamat. Jumlah keseluruhannya 10, nu genep guer mudawan. Opatnya terus diakui geus. Terus patok. Geus wal aya nu leulewihan ti dinya. Terus saya datang ke adem ayem make ulama urang mah tinggal ngabongkaran kitab bae cik coba wudu bongkar pasal wudu bab wudu cik coba salat bongkar bab salat cik puasa bongkar bab puasa cik coba zakat bongkar bab zakat teu kudu hararese tinggal ngalaksanakeun doang ngeunahkeun biasa ieu urang mah adapun nu sejen-sejena kadina bakal alalakur dengan memakai kias numantak Quran, hadis, ijma jeung kias parabotna sakitu. Andai kata anu can tertulis, kiaskeun kadinya. Nu kaesean jeung kasulitan ulah sok ese. Ulah sok ese. Tah numantak urang mah ngeunaheun jasa kuari tinggal nanyakeun bae. Tah anu ngararaji dengekeun pake nu teu ngaji, engke aya masalah tanyakeun ka nu ngaji. Begitu ditanyakeun ka nu ngaji pohoan, nanyakeun ka nu teu pohoan begitu bae. Ya urang mah ngaji bae mun anu nanyakeun mah teu tetep bae. Otak urang mah teu sasenti aja. Begitu tas syariat. Tah, wali pembersihan batin rohani aya pakarna, aya dokterna. Urang mun nyeri ceuli dibawa ka kiai, kiaina kiai tukang magahan ngaji atau paling ge ditiup ku kiai. Balik teh ditu, tambah peng. Atuh lain ahlina jigana. Atuh nyeri ceuli bakal ditu ka dokter, ka ditu ka dikorek-korek di THT. Geus kitu. Tapi lamun kieu bae ieu kunaon nya jero hate teh ieu teh hasud bae tah moal bisa ka dokter tah mah. Pagi Pak, pagi. Kenapa? Ini saya penyakit apa?
batin. Oh kenapa ya? Nanti saya ini dulu katanya nih. Saya periksa dulu benar. Darahnya bagus ini. Ini hasud. Apa? Hasud penyakit itu bagus. Susah. Yang itu bukan ke sini. Kemana? Ke bengkel motor. Sono. Lain jurusan. Hasud bengkel ke motor. Mobil. Sepeda. Ayah bengkel. Nah iya mah hasud mah kuduna ka kiai datang. Nah. Waalaikumsalam. Di mana sih Cikupa? Naon ya? Berobat kula kiai. Berobat naon tuh? Itu yang beli motor jadi resep karena dunia kula ieu teh cager-cager. Baru dia boga duitna. Aya 10 juta mah. Diinjem kula bae ya kiai dek beli mobil. Cakuran Cikupa tolol. Aing dek berobat warga lebih parah kiai. Goblok tak kiai. Aduh, tak eta can bisa tak kiai jadi dokter can bisa kos kitu. Encan lain dokter mah kos kitu mah. Santai habak. Kiai kos kitu mah. Waalaikumsalam. Anja. Kula ieu ngeridit kiai. Ayo. Aja teu kabayar. Geser ka kiai. Sugan kiai narima. Ieu mah kiai berpusing. Aja. Saya ngeridit nawan motor, kiai mah mobil. Aduh ya mah, lebih jero ya mah kiai. Tah ya kiai bangpak ya mah kok kieu. Lain jageurkeun jelema ya. Tah eta kos kitu teh ambalayah kiai nu kos kitu kuari. Lain jageurkeun umat ngajeroan. Berarti kan jadi dokter ya. Can jadi dokter keuneun da mah. Sama banding diajak, kiai kita sama-sama yuk ke dokter yuk. Ajak habek kiai kos kitu ieu. Can beres, tak sadar tak si kiai ge, cak nyana ngeridit teh halal tugu panyakit eta. Tah ieulah. Lamun teu mah. Waalaikumsalam. Kunaon enan sih ka dieu bangun puyang amat kadeulna sia. Ieu kula ngawarung, aya warung anyar rame kula bergat beta kiai jadi hasud. Hasud da kula ieu kiai ieu mah lain teu teu kumaha teu ieu mah ngan kula mah pangnyageurkeun hasil kula supaya nemah jasa kula tuh kula nyana-nyana yang supaya no jasa masjid jeung kiai aing sabuat kiai aing jadi kiai geus kebal ngagaan ngaji saya tikan bae itu nu anyar lobaan tuh aing geureug kurang nyangan tukang telu gayu saya terjadi teh kos kitu teh eta iya ambalaya tak jadi berarti kakaraknya boga dokter wudu doang nyana. Jadi dokterna dokter zohir doang. Nyaritakeun rukun wudu mah tapis, nyaritakeun rukun salat mah tapis. Ketika nyaritakeun penyakit-penyakit batin, orenganan nyana geus kronis. Tebes gitu. Tapan lamun ke zaman Syekh Asnawi mah zaman Syekh Asnawi. Assalamualaikum. Encana naon geus kanyaon ku Syekh Asnawi mah pan. Geus kanyahoan mantap kurang di zarahan ge teh Syekh Asnawi caringin teh geus kanyahoan. Sia ulah kitu bae. Hasud bae digunakeun sia. Duraka sia. Ku dicarekan kitu bae ge leuleus jelema teh. Eta dokter batin mah henteu kudu urang ngomong ge geus kanyahoan bae. Waalaikumsalam. Aya kawinnya sia nya. Kawin apa kok kitu. Can ge ngomong. Geus kanyawan ku kiai ya, geus aing kawin gajeun ku kumaha ge. Waalaikumsalam. Pamajikan kos kitu. Geus kandung habak je, kabeneran ya. Nyahoun kiai aing hayang nyandung. Ah, geus sokon nama ieu kiai aing ka karek ieu. Bila perlu dibere ku aing kiai na nyandung habak ya. Berjamaah eta kos kitu teh ngaranna kiai batin. Jadi urang teh tenang kadinya. Set. Atuh hese jeung kiai batin malantaran nyana selalu muntayang ka Allah tekadna hubul kholqi resep ka makhluk li izharil haqqi hubul kholqi wal mailu ilaihim kitu li irsyadil kholqi nuduhkeun manusia wa ibanihim anil wasawis ngajauhkeun tina panyakit-panyakit was-was jeung ragu-ragu dina masalah ibadah, dina muamalah, dina segala rupa. Nyana teh geus dibere ku Gusti Allah. Geus jelema asal geus datang bae ka nyana can ngobrol can naon geus tenang. Eta ahli batin. Urang datang ka dinya, Assalamualaikum, urang jara ka kiai, ayo, aing teu bener aya hate. Yuk urang ka ditu, ayo bareng sa mobil. Waalaikum.
Assalamualaikum. Ceng, ai kiai na aya. Aya, keur nonton bola. Aing bae ge ninggalkeun nonton bola cek nyana. Kuriweuh ieu eta datang ka dieu jeung kiai ke nonton bola goblok teh kiai. Datang tapi digerokeun ge. Ya sia alhamdulillah. Kumaha cara ge? Alhamdulillah. Diuk. Maringan di tengah ieu mah ieu teh kiai teh. Ieu kagok ieu leuleuk Brazil ieu. Kiai tolol teh kiai. Goblok teman kiai kos. Rantai abang kiai kos. Dek tenang kumaha batin urang lantaran sarua nyaritakeun hutang kiai leuwih leleb nyaritakeun kredit kiai leuwih jero nyaritakeun urusan hayang katenangan ja kiai lagi keur nonton bola goblok ieu mah ye teu karasa ku kiai ari ku batur hayang di kiai-kiai lain ku Allah di kiaikeun teh hayang ku jelema asal teu disebut kiai we marah deuk mana mang goblok kiai kitu. Mamang segala naon teh sarua jeung tukang toge. Mang ka dieu mang. Kiai ke naon ka aing kadanan ku mama atuh. Eta bang ai ku jelema yang di kiai orangan cak Allah mah sia teh lain kiai ku yai. Ya mah. Tah eta teh batin tah nu kos kitu baheula mah teh urang ka abuya dimiat teh kudu menang nasehat. Nah datang ka dinya neuleuh geus sieun. Neuleuh teh geus sieun. Boro-boro da naon aing salaman ditarima tante ya. Tak salaman bae asana aing mau diterima. Geus aing mau salaman. Kurang bersih teh diterima. Emang kurang gitu. Aing pamabokan. Geus sieun ti heula. Geus sieun ti heula. Geus moal aing mah kek aing dipireun heula mabokna kakarak zarah ka ditu. Can naon geus kana kesehatan. Baheula keur zaman anu emang kumaha gitu dijauh keneh. Jelema salaman, pulang RP ditampili. Cak nu ditu kan asana aing katampiling ya. Asana aing katampiling ya. Eta anu eta Masya Allah. Kilo mangabari jeung sasalaman almarhum anu gentur. Eta kok kitu pagawean henteu bager henteu bae. Asal we jelema tah. Ngan eta ditampiling teh sugih. Sugih ditampiling teh sugih bener pas ditampiling ku anu teh jadi sugih aja jelema harayang ditampiling gadinya Pak. Assalamualaikum minta tampiling ang. Ageri bae goblok. Kunaon jadi kieu jelema. Tenyawan ang anu ditampiling teh oranganan tukang cangkaleng nya teh ari ngaleteranana sok salah bae. Sok dikitukeun tah. Sok di saleter teh dicoceng saeutik coceng entar ditampiling ku ang nyahoeun tah ang nya tukang cangkaleng ngaleteranana teu beres. Lamun urang Cikupang mah beas lah. Tapi nu ciok ya we. Oh, cenah berarti aing salah yang ngaleteran. Nu rapi ku ari ngaleteran rapi. Datang deui ka ditu sasalaman biasa deui. Sugih teh tukang cangkaleng teh. Eta ditanyakeun sia ieu dagang cangkaleng bisa sugih kieu kumaha? Aing gara-gara ditampilin ku aang jadi sugih. Aduh, merambat rame tadi Cianjur teh ditampilin ku aang tukang cangkaleng sugih mendadak. Atuh kadari itu kabeh antri. Lain hayang salaman, hayang ditampilin kabeh. Aang da tuh di jero bae. Tata kunaon geus kana kesehatan. Ku neuleuh doang ge ka aang mah geus kana kesehatan. Teu puguh teu karunya na mengarokona teh pan ardat, anu loba rokona nu marere loba jasa di hareup teh. Ardat teh disambung-sambungkeun aya 10 mapan panjang. Ya 10 kieu bae pan ka ditu tah melung gitu. Ka santrina teh cekelan hareupna. Ieu aang aya naon ieu tah? Geus loba macem-macem. Tah eta teh ku neuleuh doang kitu ge geus jadi nasehat, encan ngomong, komo mun mituturan. Kitulah ahli batin. Nu mantak dizarahan ge Mama Satibi, aang enu, kemudian kitu Syekh Asnawi geus puguh tama Sultan mah, Syekh Maulana Hasanuddin, Abuya. Eta teh ahli batin. Tah nu jelema teh kena sehat. Zohir mah geus babari, urang asal neangan kiai di Jakarta bayar 2 juta, 3 juta, sacablakna sungut sia ngomong rajaban. Ayo geus, moal ngabudah geus pokona mah. Eta nganyaritakeun sakadar nyaritakeun kitu doang atuh batinna mah nya ge keur neangan dunia ieu. Berarti kreditna leuwih tibatan urang. Panitia ge lumayan hayang kekerokna atuh eta ge sarua. Jadi panitia jeung ceramahna akur pada kredit keneh. Keur carita urang hesena ulama batin mah teu kitu.
Nyarekanan ku nyarekanana tapi tenang bae hulu asa dibentur-benturkeun teh tapi jadi ngeunah. Serina jadi nasehat, nyarekan jadi nasehat, dedeuna jadi nasehat, ku kapanggihna bae jadi nasehat. Aya jelema nanya ka kiai batin mah, "Kiai teh sibada teu ditembalan, ku teu kadenge." Teu kadenge ye, nya datang ka ieu mah yang aing nanya teu ditembalan, berarti aing loba penyakit di awak aing. Tobat ka Allah. Oh, tobat eta gara-gara tobat teh aja ku sebab nanya teu ditembalan, padahal mah aya sora mobil. Eta pan lamun lain ahli batin mah lain kitu. Goblok kiai aing nanya teu ditembalan, diteluh ku sia kiai. Berarti kiai na can aya batinan kos gitu. Awas ya ku aing. Ku aing mun kapanggih dia tampiling ka kiai. Lain beda bae ta kiai batin mah lamun teu ditembalan teh. Oh, berarti aing loba dosa. Lamun aya can aya batin mah mun can aya batinan, aing teu ditembalan goblok nya jelema aing jelema. Awas ya ku aing sia kiai diseret ya. Beda na teh kos gitu. Nah, ieu hirup urang sakumaha kamari aya nikmat zahir, aya nikmat batin. Geus kamari dicaritakeun ieu mah kelanjutanana. Nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat batin fokuskeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat zahir jeung papada manusia. Jahiru moal kaluar tidak hablum minallah, hablum minan nas. Bisa hablum minallah jeung hablum minan nas, soleh ngaranna nu kos kitu. Ku hese mah di ngaranan we ku urang Muhammad Soleh. Padahal mah henteu bisa hablum minan nas nah, teu soleh lah. Mentak teu meunang di maknaan ge ngaran mah teu meunang di manaan. Ulah ku sebab ieu teh Mang Soleh, soleh jasa lain kitu. Ngaran tah mah. Nah, ieu hablum minallah, aya hablum minan nas. Urusanana jeung Allah, aya urusan jeung manusia. Nikmat ke kitu ieu, aya nikmat zahir, aya nikmat batin. Untuk melaksanakan hirup supaya selamat di dunia wal akhirah dibere ieu ku Gusti Allah cara jang nyempurnakeun nikmat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. Dua. Jadi urang teh hubungan jeung Allah qawwamina lillah jeung hubungan manusia mah syuhada'a bil qist. Nomor kahiji, urusanana urang jeung Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai para mukminin, wahai para mukminat. Kunu qawamina sing araya ranjeun kabeh teh eta qawamina anu pohara pisan maneh ajeg, pohara pisan maneh netepan, pohara pisan maneh teh ieu istiqomah lurus lillahi karena Allah. Oh imina lillah. Eta ku bahasa kitu teh, ku bahasa kitu. Dijelaskan di dina bihukukihi, laksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek ngomong urang nama wallahu alamu bimuradi wahai manusia nu iman rek lalaki rek awewe sing ajeg maneh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi anjeun di mana bae lillahi ta'ala, anjeun kebenaran ku ari teh jadi seorang politik. Jadi politikus berarti. Nah, ya qawamina lillah, jadilah seorang politikus anu lillah. Kebenaran ieu teh ayana di posisi jadi presiden sing ajeg lillahi ta'ala jadi presidenna ulah sok hayang korupsi. Kebenaran jadi menteri ieu kebenaran jadi gubernur di eksekutif teh jadi bupati jadi camat. Nah, qawamina lillah sing lillahi ta'ala didelekeun ku Gusti Allah kadeh. Urang teh ieu teh jadi adak bupati di Pemda teh di berbagai qawamina lillah. Sok kebenaran urang teh bidang ekonomi ieu teh berarti ekonomi luar biasa kelasna internasional mungkin nasional atau kelas desa tetep bae qawamina lillah. Aing dek dagang lillahi ta'ala ya sesuai jeung aturan Allah dihukuki.
aing teh lu dagang namun teh mau urang teh dagang gitu nu perlu ditimbang, timbanganna sing rapi, meuli, ngajual, timbanganna kudu eta bae. Dari di zaman jahiliyah mah lain mun meuli timbanganna ieu, mun ngajual timbanganna ieu, geus diplot timbangan teh. Mun meuli kudu nu ieu lantaran bakal leuwih, mun ngajual kudu nu ieu timbanganna lantaran bakal ngurangan. Lumayan sadim-dimeun ieu teh lumayan, sa senti-sentieun, jang lumayan we beuleumeun Allah teh. Eta ada tah letter kayak gitu kene mun meuli letter nu ieu mun ngajual letter nu ieu ieu mah teu meuli ngajual eta bae letterna jeung silahkeun bae ngaletteranana ieu mah endeuks bener-bener lillahi taala ulama dagang dibutuhkeun kitu hasil dagangna jangan apakahan anak pamajikan supaya ieu tentrem hirup teh masyaallah bihukuki dagang gitu kene di politikna itu jadi legislatif jadi DPR sesuaikan aturan-aturan hak-hak Allah itu aing teh jadi toser di negara teh sakumaha rakyat laporan ka aing naon ieu teh keluhan rakyat dikemas sing rapi ajukeun ka eksekutif ka bupati nah ieu tanda tangan sok laksanakeun geus kitu bae tah kitu pokona mah di mana bae qawamina lillah aing teh jadi guru itu didik bener-bener budaknya supaya pinter nu teu nyahoeun maca supaya bisa nu teu ngitung supaya bisa ayo diusapan mencarak diusapan mah ku urang teh eta teh qawamina lillah wari teh urang jadi kiai sing ade jadi kiai teh posisina dikiaikeun ku batur atuh sing qawamina lillah sok dari berbagai kelas ieu adalah kurang diinstruksikan ku Gusti Allah kunu qawamina lil Allah eta lamun bahasa kunu qawamina lillah eta kekarak make syariat disesuaikan jeung aturanana lamun nyana seorang politikus sesuaikan lamun memang seorang ekonom akurkeun lamun memang nyana budayawan sok akurkeun sesuaikan jeung hak-hakna lillahi ta'ala kabelah dituna kuari jadi kiai gitu kene jadi karyawan gitu kene jadi bos gitu kene sesuaikan qawamina lillah tujuanna adalah hiji bae mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala geus beres syariat naik kuari hayang deukeut jeung Allah qawamina lillah na tingkatkeun ku urang urang teh geus masantren aya 15 atawa 20 taunna posisi urang baik di pemerintahan atau orang teh dagang atau jadi petani jalain kudu nyantri bae jeung lain kudu nyai bae neangan ridho Allah mah di mamana ge aya aing teh jadi pedagangan jadi pedagangna hayang jadi pedagangna wali aing mah aing jadi pedagang tapi hayang jadi wali bisa asal boga anak bae ge moal kebel asal awewe anakna ngawalian nama lain wali bisa jadi seorang politikus gitu pemerintah biaya operasional sekolah untuk itu masih ada toh ya selalu ada dong masalah pendidikan kan selalu prioritas gitu kata gubernur kita bantuan operasional sekolah atau BOS diberikan oleh pemerintah dalam rangka pengentasan waktu belajar pendidikan dasar 9 tahun saya Haja Ratu Atut Mutia, Gubernur Banten, mengajak kepada Bapak dan Ibu, serta warga masyarakat Banten, untuk ikut mengawasi pelaksanaan bantuan operasional sekolah atau BOS. Melalui pendidikan, mari bersama mewujudkan masa depan yang lebih baik. Hey, pendengar yang ngaku gila bola, dengar. Naikkan keajigan diri melaksanakan hak-hak Allah aya leuwih mantep deui ningkatkeun kudu boga guru urang teh menjadi kitu pemerintah kumaha supaya lurus jatuh saeutik raja jadi wali teu saeutik raja jadi wali dongeng-dongeng tiba heula teh loba raja nu jadi wali geus bugu penggawa-penggawa nama kitu kene pedagang-pedagang nur jara di wali jaloba jasa geus ambalaya kiai nu jadi wali mah asal siap teh ngalaksanakeun qawamina lil mulai jadi berarti kuari mah geus
Untuk kazohir deui kuarina menuju ridho Allah teh melalui batin. Islam menjadi pemerintahan urusan rakyatna lillahi ta'ala tanpa resep kana dunia jeung pamere. Geus teu bae teu sama sekali. Lamun urang jadi penilik teh mah penilik guru datang ke bawah ningali meneliti sekolah paneta geus disadiakeun tadi duit eta teh duit haram teh. Balik dibere eta teh haram teh duit kos kitu tah. Nah ieu mah geus lamun jadi penilik teh mah datang gadinya neliti begitu di amplopan apa ini? Hah? Apa ini? Haram. Ya, jangan ya, haram. Saya tidak memerlukan uang itu kecuali 2 kali lipat. Saya takut gitu guys. Pokoknya mana penting mah nyana memberikan mau izoh ke setiap sekolah tanpa hayang dibere amplop na. Teh hayang ieu amplop na cek jangan. Hayang ge eusina. Sayang. Mulai geus saya gitu. Kitu keneh menjadi pemerintah. Naon tugas jana laksanakeun. Bahkan terus diperbaiki. Nyana bae adalah nyana bae. Ulah pikiran batur batin didekekeun ka Gusti kege aya izin asal geus izin bae ka Allah memulai asal izin ka Allah bae al haya minal iman izin eta adalah bagian daripada iman urang teh lantaran teu baroga ka izin jadi jauh jeung Allah lamun urang boga izin maka Allah deket jasa jeung Allah izin maka mana-mana ge ka bawa bae izin amat ka Allah salah izin amat geus ditegur ku Allah izin amat mun engke jaga di akhirat ku Gusti Allah dijejeleh izin amat izin terus mun di pemerintahan mun di ekonomi rapi urang teh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa taala ngan neangan coba kuari di Indonesia ti Sabang sampai Merauke moal aya sakuntu-kuntu aja moal di pemerintahan moal aya moal kajen kumaha ge kecuali keluar tidinya lantaran sabang geus jadi naon kitu ngaranna geus jadi piramid mah so satu kekuatan anu luar biasa mengarah kadinya kabeh ti luhurna geus triliunan miliaran atuh kahandapna ge sarua bae ngan levelna bae leutik hampir kabeh bae jadi hese jaritakeun ku lantaran eueuh aya hiji mah teu kadeuleuk eueuh bae geus dianggapna ku urang hese hayang jadi wali hayang jadi sholihin di pemerintahan hese bae. Dagang mah rada aya hiji dua. Ngan kieu dagangna kuduna. Urang dagang ge misalna sembako. Aya gula, aya beres, kopi aya naon aya gitu. Aya di zaman udah datang. Kula mah ieu sebenarnya mah resep ngopi ngan teu boga duit. Ya kitu mah kula mah deuk ngahutang. Ya, deuk ngahutang sia. Kita kudu ngahutang. Dibere ku aing teh. Tah, jang saminggu nya. Kita dagang piwalin bakal gitu tah. Dagang bete gue dicatet-catet gitu. Datang deui. Duh, cenah di imah ieu teh boga bea can masak. Butuhna sabaraha liter sia di imah? Butuhna jang sapoena 3 liter. Nyokot 30 liter jang saminggueun. 10 poean tadi aing. Tah wali tah kos kitu teh. Mulai tah. Mulai. Sabulan geus raraweuy. Geus raraweuy. Yang pamajikanna bagi kuru. Na warung tapi kuru. Dikira ka anu kamari teh sagala kopi sagala di dieu nu gaweuna geus eueuh dibikeunan ieu dagang apa deuk naon karunya yen Mas di karunya budak lewat ceurik bae budak leutik ceng sia kudu ceurik bae yang banggula jekeun teh maduit teh henteu kade milih hayang kemanggulan nu mana hayang kemanggulan nu mana nu ieu tah dibere hiji mung hiji yang 10 cokot secara zahir mah nggak bangkrutan kan lantaran nyana mah geus make batin lain make zahir ye make hate budak ceurik kemudian dibere eta kembang gula eureun ceurikna berarti nyana teh bungah jasa ngabungahkeun budak lawang sorga geus muka neuleuna make ieu masyaallah jelema nu hayang ngopi teh kurang dibere sia mau duit teh henteu ngahutang mah dan pugu mayar dibere bungahna luar biasa eta jelema mawa kapal api ka imah geus kikiran bae alhamdulillah cak mana teh cak pamajikan kunaon bunga amat anu mere kapal api oh masyaallah betus bener kapal api na teh mah
Iya bukan jatah geranjian kopi tak serudut. Masya Allah nikmat amat sabab dibere ku tukang warung batin nu lain iya. Padahal mah secara mata kasat iya mah kopi teh rugi. Tapi batin Masya Allah jangan ngerasakan kopi serudut. Masya Allah. Ngan rokon ajaknya lain. Rokon. Aing gak ditu deui habak lah. Aduh liwat teh mang. Kula liliwatan bae ka ditu nyen kopi nanggeus. Geus sinum dan geus ngeunah jasa luar biasa buatan pamajikan kula. Pas jasa ngagulaanana. Hadi pan liwat ka dieu bae. Sesepna. Kula ka utang bae lah kana. Naon kabiasaanana. Kula mah di Samsuna mana nu refill apa nu refill. Siap teu boga duit refill deui. Geus kitu bae kula karesep kula mah tah dibere. Tak hate neuleuna make ieu ulah make nu ieu ibu kakunyana Masya Allah kang nikmatan kopi tukang warung bager amat teh jarang ngarasakeun ngeunahna ngopi bari nyanang inget ka tukang warung pohara amat tukang warung Masya Allah luar biasa eta ngabungakeun budak leutik pintu surga geus buka ngabungakeun nu hayang ngopi kebeneran dibere mukana lebar-lebar luar biasa. Nuka tadi hayang dahar teh teu boga beas. Tak banggeus muka. Tinggal paeh doang ngaluncat ka sorga. Lamun urang deuleuh make mata batin ieu, emang kumaha gitu? Atuh haralayan jelema nu nyeleuh fakir miskin teh. Ka dieu lantaran eta muka lawang sorga teh. Ieu. Kulantaran urang mah mata batinna teh parem nuka deuleuh mata kasat doang. Atuh aya nu ngahutang ge, wah hutang mah sia. Bawaena ka aing. Indes sia ka ditu. Hayang aing mah ngaladean nu ngahutang, muga mari kita dibayar. Ya ngahutang teh ieu. Tek areueuh kitu tah ngawarung. Tek aya nu meuleum kitu tah warung. Aing sedih jasa, aing teh panggih hayang dahar ka ditu ngahutang ge meureunna ku sebab aing teu boga duit, aing teu dibere. Tah. Jadi lain ngabungakeun, jempitkeun. Secara zahir warungnya mungkin maju lantaran dikat nu ngahutang teu beunang. Geus pokona mah nu kep bae atau nu ngahutang ge nu diperhatikeun bener-bener mayar. Geus aing mah nu teu perhatian kana mayar moal dibere. Mungkin bae ku pelit kanyana maju tak tahun ka beli motor tak tahun ka beli mobil. Tapi sabaraha jelema sekitar eta anu kanyerian kunyana. Paeh ngan sakadar dihisab doang dunia. Henteu boga nyana pangbubungah ka batur. Masya Allah tah lamun deuleuh make mata ieu kos kitu tapi lamun deuleuh make mata ieu lain deui. Lain deui make mata ieu mah. Masya Allah nikmat anu aya malah mah ye sapoe ieu asana encan sedekah ai mah gara retek hirup ieu encan sedekah ieu. Asana nyeri awak ieu cenah teh. Mana ieu fakir miskin kudu disedekah. Ta eta teh geus kadeuleuh bae pintu surga. Asal ngabumakeun we luar biasa. Eta teh bulak tah make nu ieu. Tah nu mantap ge. Sak kuring geus mulai. Lamun teh mah urang di birokrasi aya jelema anu minta tolong, alhamdulillahirabbil diusahakeun ku aing tanpa hayang imbalan aing mah. Nu dideuleukeunana ku aing mah sorga bungaheun amat nyana ieu lamun ku aing ditulungan melalui birokrasi emang aing ayana di dieu geus ku aing dilaksanakeun plak datang ka berhasil began teh sujud gang nuhun eta secara zahirna nyana nu nganuhunkeun pintu surga muka jang anu kitu nulungan selalu kitu jeung kitu bae selalu kitu bae lamun urang make mata ieu bae moal beres ka jeung nah nu mantap kuari mah kunu qawamin lil lah tapi makena kuari geus make batin kuari mah geus lobana tutulung bae lah dunya ieu janu loba ge geuningan ditinggalkeun malah mah urang maot tek keur teu boga nanaon geus tanyaeun malaikat eta mah langsung surga bae tanyaeun ya tanyaan nyana geus ngagoler bae kieu boga imah hiji-hijina ge eta aing mah geus ngaku nya imah mun aing pae los jang sia tah anak nu mana bae nu bila perlu mah nu bungsu bae jang sia nya geus janu itu geus dibere itu geus bacawa geus bae aya abah mah geus boga naon ieu imah doang ge ieu kabeh jeung saeuseuna tah jang anu bungsu geus begitu maot teh zet diasup ka kuburan malaikat siap rek nanya
Begitu dek dihisapkan itu teh, dihisap teh saminggu urang teh mun mukminin mah saminggu. Dihisap ditanyakeun salat, puasa, zakat, apa lebah harta. Itu ditanyakeun teh, ieu boga sawah nang di mana? Sawah di mana? Eta nu dianu oh beak dijual kabeh. Toko geus ludes kabeh. Imah geus dihitung kan bungsu. Boga naon atuh? Teu boga naon? Dicek malaikat deui mau tanyang ieu mah pabrik teu boga, sawah teu boga, imah ge teu boga. Ye, imah hampang imah pas kitu. Geus atuh. Normal harus saya sebagai saya pos panganten bae. Tanyaan. Coba lamun maot urang loba dunia, pabrik anu. Nah, kumaha ieu status perjalananna kumaha, status awalna kumaha, di mana dan lain sebagainya. Sawah teh nang di mana kumaha. Kemudian toko, kumaha dan ka mobil, ka sepeda kabeh ditanya. Tak nanya nu kos kitu lagi angel. Angel luar biasa. Mantap kula masuk inget ka Gus Dur bae. Gus Dur teh aya jelema keur nyieun kuburan, geus nyieun kuburan teh bae kahujanan, jadi diterpalan gitu. Aya jelema jelema keur dagang naik sepeda, kehujanan. Kemana ieu nyumput yuk? Oh, aya kuburan kakak digali doang. Jelema kabeh ada rindit ya hujan gede, jadi kuburan kosong. Sakira aing lamun nyilip di dieu ngeunaheun ye. Asup ka kuburan kieu. Nya nama ngiuhan. Malaikat datang ka dinya. Tergesi kubur burungan. Man buka. Cak nyana teh di kula can pae. Ngiuhan lo gak ditanya. Nyiwan kula mah cak cenah teh. Bener dia? Bener. Deuleuh ieu nage cenah di naon. Aduh, mega teh cak malaikat awal agama. Nya ngageter-geter hatina cak cenah aing teh diteruskeun gitu. Nah, geus we indit nya nangis hujan geus beres mah. Beres, datang kan mayit-mayit eta. Dia teh dikubur. Malaikat datang di kadinya. Nu tadi keneh teh lain cak malaikat ieu. Jadi keur nyiwan cak. Bolak-balik bae teh malaikat. Datang ka kesel tah mayit teh. Kan malaikat bolak-balik bae kerjana ieu teu nanya-nanya aing. Endahannya anu nanya, "Malaikat, kan tadi ditanya." Lah, sia keur nyuhan deh. Eta Gus Dur aya bae deui nyen kelakar gitu. Macem-macem bae. Eta kunaon eta? Lantaran cak Gus Dur nu hiji eta ngiuhan ka jero kuburan teu sieun lantaran nya nama lillahi taala dagangna kitu keneh nu neuk dikuburkeun na ge nya nama lillahi taala qawamina lillah nya cara ka malaikat ge teu sieun hayang ditanya tungtung nama tah kabehan salamet lantaran kabehna qawamina lil eta Gus Dur bisaan bae geus ge lamun aya kuburan memeh kurang heula teh heula habak selamat kabehan. Ya qawamina lillah. Tah mulai naik dah lamun jadi kiai teh mah geus mapatahan we, geus hayang dihormat, hayang disasalamanan, geus hayang dimulya-mulya, hayang pamerena. Ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae, dititipan ku Gusti Allah ilmu. Dibikeunnan bae selama aya nu hayangeun murnikeun mutiara teh supaya bener-bener jadi mutiara. Abe batur teh nganggap bahwa ieu teh bener-bener mutiara teu dibungkus ku kokotor sehingga nu narimana ge merasa bahwa ieu teh mutiara. Lamun teh mah dikotoran ku urang ngaluarkeun ilmu wudu tapi di jerona ieu teh hayang dibere di kotoran batur teu nganggap mutiara ka ilmu wudu eta teh. Namun urang nyaritakeun ilmu salat kemudian nyanana hayang dipuji-puji, di kiai-kiai, berarti eta geus teu jadi mutiara deui. Mutiarakeun ku urang teh mengabdikeun diri we ka Gusti Allah terus makin ka dieu makin mantep qawamina lillah melaksanakan hak-hak Allah, pohoan ku ari ka dunya, pohoan kemuliaan, pohoan ka keagungan, pohoan ka makhluk-makhluk nganu dipake kainget ngan Allah Subhanahu wa ta'ala qawamina lillah nyana teh ngalaksanakeun hak Allah secara total salat memehna make rawatib kitu keneh peuting hudang make fatahajat kemudian sageus tahajud make tafakkur ka Gusti Allah terus make muraqabah ka Gusti Allah mendekatkan diri melalui zikir ka Gusti Allah
poho jeung alam sekitarna nu dipake ka inget nunyin alamna kabelah dituna nu kadeleuna lain makhluk tapi kholikna neuleuh gunung nu kadeleun nu neuleuh nunyin gunungna neuleuh laut nu kadeleun lain lautna nunyin lautna neuleuh manusia nu kadeleun lain manusia tapi nunyin manusiana neuleuh naon bae nu kadeleun adalah kholikna ieulah geus datang kana hakikatna qawaminal lil wali. Itulah kunu qawamina lillah. Saya tikisan tak anu qawamina lillah datang ke hakikatna qawamina lillah. Nomor kedua syuhada bil qis. Bari sing arayaan jeung teh tanya rarasian ka mana nyaksiana ka manusa-manusa bil qisti kalawan adil seadil-adilna. Hartina nu geus diterapkeun ku Al-Qur'anul Karim hirup titah adil. Ketika anjeun jadi saksi, nu disaksiana nama henteu kafir, nu disaksiana nama henteu mukmin, nu disaksiana nama henteu fasik. Ketika anjeun jadi saksi, jadilah saksi nu sajujur-jujurna. Namun teh mah aya nu maling beuk dibawa ku urang ka kejaksaan dek diputus maneh jadi saksina urang sebagai saksi bahwa nyana adalah pemalingan kabeneran nu disaksian ku urang teh mukmin padieu teh dek dipotong sakieu sekalipun ka mukmin saksi urang nyana nu maling nu kapalinganna kafir saksian nu jelas nu malingna mukmin nu kapalinganna kafir. Dibalikan ke orang, nu malingna kafir, nu kapalingana mukmin. Urang nyaho bahwa eta nu malingna kafir, nu kapalingana mukmin. Bedakeun syuhada bil qisti. Ieu mah nu malingna teh adi sorangan. Bedakeun sanajan adi, sajujur-jujuran nu malingna adi, nu bakal dipotong sakieu. Ternyata nu malingna teh musuh urang. Musuh urang bedakeun nu malingna musuh. Bedakeun potong. Ternyata nu malingna teh bapak. Bedakeun nu malingna bapak urang. Sajujur-jujurna. Ternyata nu malingna teh ieu adalah bebene urang. Urang boga kabogoh, urang Cikupa kabeneran maling motor, urang sebagai saksina bejakeun kakasihku nyolong motor. Bejakeun bakal dipotong. Wah, enggak apa-apa, Kak. Kanda cak awewe teh walaupun nanti dipotong tetap cintaku sejati. Tidak akan berubah karena gara-gara tidak ada tangan. Gak apa-apa, potong aja udah. Tuh, mana tagarana tegas jasa pada koskit. Kabeneran lu maling aja lu korupsi teh atasan urang, pimpinan urang, bejakeun. Bejakeun korek ku urang teh. Atasan gendreng. Bejakeun di kejaksaan teh. Yeuh, atasan maling. Jadi kita orang dititah syuhada bil qisti. Jadilah saksi sajujur-jujur jeung seadil-adilna. Nah, urang mah lain kitu, awalna mah kieu ieu teh. Awalna mah lantaran aya perseteruan antara mukminin jeung kafirin. Ketika dah putuh Mekah, sanggeus putuh Mekah dikuasailah Mekah teh ku mukminin. Aya pemboikotan terhadap orang kafir. Sehingga aya ketimpangan. Ieu mah mukmin, ieu mah kafir, ieu mah mukmin, ieu mah bapak kawin. Sedangkan sanagara Mekah keneh kakarak turunlah ayat syuhada bil qisti. Cak Allah adilkeun di negara. Pakailah hukum keadilan, hukum Al-Qur'an, baik ka mukminin, baik ka kafirin. Saat eta. Ari mukminin mah loba dibere loyalitas, ai kafirin mah dipersempit teu meunang ku Gusti Allah syuhada bil qisti. Urang mah kuarieu, lamun urang jadi pembela, sabeneran lu deuk dibelana teh ieu adalah dulur urang, bebeneran ngabelana ka dulur urang teh. Walaupun salah dibela. Tapi kabeneran itu teh musuh urang. Urang jadi pembelana didadetkeun, ilmu polisi kos kitu tah. Ilmu polisi mah kos kitu didadetkeun pokona mah ta eta teh henteu syuhada bil qisti. Geus berarti ieu bentuk negara di negara urang, bentuk negara. Ieu mah deuk sabae nu ngeusina, make aturan, ku urang keur carita demokrasi bae. Deuk mukminin, deuk kafirin. Teu akur ieu melanggar aturan hak-hak negara. Awas. Jadi kudu bener-bener urang teh syuhada bil qisti, benerkeun salah-salahkeun. Ieu keur carita di negara demokrasi, pake aturan demokrasi.
Tadi orang mah teh demokrasi teh kamuflase ngan ngaranna we hungkul demokrasi teh. Supaya ngarasakeun nu handap bahwa itu negara demokrasi. Di luhur mah teu demokrasi. Lantaran aya mah nu aing kumaha aing we, sia mah sia. Demokrasi teh jang rakyat doang, jang di luhur mah kurang pati demokrasi kurang doang, kurang. Nah iyalah mata ketimpangan. Itu syuhada bil qisti. Nah iya jadi orang teh kudu lurus jujur. Kuari orang jadi seorang bapak. Boga anak orang teh teu meunang. Anak nu ieu mah dibere mobil, anak nu ieu mah diberena sapedah doang ulah. Anak nu ieu mah diberena 1 hektar, nu ieu mah ngan jauh 1000 meter ulah kitu. Nu ieu mah dihayugeun, nu ieu mah henteu. Cak anu henteu biasana nu dihayukeun teh pan anu cika jeung nu bungsu. Nu cika lantaran ti heula hayu bae, nu bungsu lantaran kekedohna weureunna hayu bae, tinggal anu panengah kos lain anakna. Yana bebe jai kula jana kabada lain. Ulah ngomong gitu. Itu mah nu cika dibere anu bungsu bae kula mah kos lain anak abah bae. Ulah ngomong gitu sia. Emang sia mah sasampuran. Jawaban. Kemudian gitu ratakeun panggil anak adik. Kadarit ya. Abah ieu ngagunakeun ayat kunu qawamina lillahi syuhada bil qisti. Nang di mana tuh bah nang ngaji? Waduh karek-kori bae bah. Sok ngomong gitu sia tuh. Aing kasinggung bah. Kakar gedek bener ya abah. Gadenya. Tuh sia sawah nu itu, sia nu itu akur tah, aku kabehnya. Ulah ada ributnya. Tuh kios itu kios tuh itu. Takut tak kayak iya imah mun abah paeh bagikeun ku sianya jadi rata. Geus mun meuli motor Mio 12. Sia Mio nya, tadi sia Mio, sia memeong atuh. Mun awewe lantaran awewe mah kudu dibagieun ge setengah, aya Mio kuduan jadi kakaknya, ya duaan teh sia. Batu saurang henteu anja mah awewe. Jadi mah sanajan can maot tapi pakai aturan paroid taya sudah doa antam yon ieu nya doa anta adil ta bapak teh kabeh ge anak ge moal demo ka bapak kabeh ge ngaromong abah urang mah jujur jasa jeung adil jasa tadi keluarga bae bisa nerapkeun syuhada bil qisti geus mantep jasa bae pokona mah komo urang jadi lurah komo urang jadi camat terus kadituna jadi presiden atuh karasa ieu ku rakyat adil jeung teu adil teh bakal karasa jujur jeung teu jujur teh bakal karasaeun ku rakyat sakumaha urang di keluarga ngarasakeun sebagai anak teh karasa abah urang teh adil abah urang teh teu adil karasa ku urang sebagai anak tah ieu urang coba terapkeun kunu qawamina lillah hubungan urang jeung Allah Subhanahu wa ta'ala syuhada bil qisti sing jujur sing adil seadil-adilna baik sekup keluarga maupun sekup desa maupun sekup nasional ataupun sekup internasional urang kuari geus bisa neuleuh kumata ieu jeung kumata hate betapa Israel eta teh jujur jeung teu adil karena didukung ku Amerika kabehan dunia nyaho bahwa Amerika tidak adil dan tidak jujur nyahoeun kabeh ge nyahoeun negara leutik Palestina diambarayakeun kitu ku Israel didukung ku Amerika da kumaha cek Amerika teh mah boneka Amerika nyahoeun rakyat teh antara jujur jeung teu adil digoreng-goreng Saddam Hussein dijore-jore dinista-nista oh teu meunang aya informasi bagus saat eta teh oh tabloid mah koran mah kitu televisi mah ngagoreng-goreng kabeh ka Saddam begitu dar jelema hudang kabeh cinta Saddam di dunia bingungeun kabeh ge Amerika sorangan heraneun aya naonan eta Saddam datang ka di Indonesia bae ge berapa ratus mungkin ribu anu dingaranan Saddam beres mun gagah mah kan teu gagah ngaran we Saddam eta teh letoy asa masalah geus ka ditu engkah ku resep-resep maka Saddam di luar negeri ge sabaraha ribu nu dingaranan Saddam tak eta teh mata hate mah teu bisa dibobodoh set bae cinta jasa ka Saddam aya naonan rahasia Allah teu bisa dipertanyakeun kemudian ku urang dijawab teu bisa tah mah sebab naluri tah mah isi hati menjawab sorangan ketika gitu naon ngaranna Afgan dikirim deui ku Amerika hati urang bertanya-tanya aya naon sih di Afgan kekuatan naon sih nu aya di pada tol Taliban
Kok pernah mundur, kirim sekian ribu, nu kadenge kurang, paraes. Kok di Taliban aya naon? Terjawab, oh berarti tekad Taliban mah, hidup ini adalah untuk perang. Semenang deuleu kafir bae geus cenah mah. Ta eta teh hati urang terpanggil ku Taliban mah. Sapira nya mah mamawa kos kitu doang. Sapira mamawa pepeltokan doang. Uyuhan teh ge peltok, pae nya mah ku peltok. Kuda redeg pae model. Nah iyalah nurani teh bisa urang neule sosok pemerintah, neule sosok kiai, neule sosok pedagang, hati nurani urang nu ngomong jujur, adil, barahan, henteu bisa dibohongan teh bokos kitu. Hate urang. Nah iyalah kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ulah ngadorong nyaan karyan kabeh kebenduan kahiji kaum bendu kahiji kaum yane ka kafir kemudian ngajurung kana Allah ta'dilu kana yen teu adil ulah sebab greget ka kafir kemudian urang teu adilkeun bae deuk ka kafir deuk ka mukminin ulah aya ketimpangan ulah aya jurang pemisah di negara sa anu salah salahkan, anu benerkan, syuhada bil qisti, jujur, saya jujur. Gimana korupsi nanti, ya lantaran atasan amankan, ulah gitu, ima bawahan, sikat, ulah gitu. Pokoknya kabeh tukang korupsi, habiskan. Kayak tetea kakarak, bakalna mantep hirup, negara tarariis, manusia na ngarena lamun urang. Nuturkan qawamina lillah syuhada bil qisti bakal tentrem adem lok jinawi nah ulah aya kacurung ku bendu ka kaum kemudian urang teh teu adil ulah tetep adilkeun deuk ka musuh deuk ka saudara deuk ka dulur deuk ka sejujur-jujurna yadilu huwa aqrabul littaqwa sing adil marane kabeh huwa adil teh aqrabul littaqwa leuwih ngadeketkeun kana taqwa man taqwa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun sing sarieun marane kabeh ka Allah sanyana Allah teh maha uning nyahoeun bima ta'malun kana naon ku urang dipigawe pagawean mata kanyawan ku Allah pagawean celi urang kanyawan ku Allah pagawean irung urang kanyawan ku Allah ngahaja kanyawan ku Gusti Allah pagawean raga urang ge kanyawan ku Allah urang bergelut di politik urang bergelut di ekonomi urang bergelut di budaya urang teh jadi pedagang urang teh jadi petani urang tukang nganggahan ngaji urang teh guru pagawean urang teh hiji-hijina angga otak atau keseluruhanana ieu adalah khabirum bima ta'malun kanyawan ku Allah tuh nu kaliwat nyaho kabeh mantak isin urang sebenarnya mah lamun urang dilenyep-lenyep mah kudu isin ka Allah jak kanyahoan baeuna naon ge kanyahoan baeuna naon keur tegah teh urang kanyahoan teu isin kumaha tapi kulantaran urang mah ieu beuratan ka dunia Allahna nomor sabaraha meureun sehingga ka isin nu mantak mabok, nu mantak zina, nu mantak maling, nu mantak korupsi, judi, eta teh teu boga ka isin teh kos kitu. Teu boga ka isin. Mun aya kiai nonton bola teh mah kieu eta keur teu isin ka Allah. Cak Allah teh yai. Cak Allah yai. Pasti dibere ilmu ku aing. Teh kikituan teh maksiat yai. Cak Allah. Tapi ditegur gitu tetep bae. Hore. Cak Allah teh ilmu dikabanakeun. Sia ilmu nyaho ka aing teh sia teh keur dideuleukeun ku aing. Cak Allah teh aing dileukkeun sia. Beuh mun pake zikir eta. Hore. Woi. Beuh cak Allah teh dicatet ka dirinya ku malaikat teh eta. Allah nyaho dicatet ke malaikat. Tinggal ngangsongkeun bae ka di akhirat. Yai goplah dulu. Lupa sama Allah sebulan lihat bola aja cukuplah jangka neraka yainya lumayan sakitnya dek kemana minta tolong coba orang akibat poho ka Allah teh kos kitu tah poho ka Allah teh inget ilmu teh terjadi tengah jamin ka diri urang ilmu tengah jamin ilmu mah kadang-kadang ilmu mah pakai pamer
Ilmu mah pakai pamer, yo aing. Ilmu pakai pamer, yo aing profesor, yo aing doktor, yo aing DRS, yo aing kiai. Eta teh sakadar jadi pamer, malah ngajauhkeun diri ka Gusti Allah. Ilmu bisa ngajauhkeun diri ka Gusti Allah. Nauzubillah min. Lamun kumaha teu dipake ilmuna. Teh lamun make mah isi amat ka Gusti Allah. Malah daripada nonton TV mending maca Quran ngan deket TV. Itu macam Bismillahirrahmanirrahim. Ramai amat naonnya itu. Oh lu di bawah, bek, oh keharap ya mah. Ada oh ta'asub. Ihdinas siratal mustaqim, siratal Allah tertolong ya eta. Bu, buruganan sabelah kali itu sabelah kali. Kita beres sama posisi itu tak eta. Lantaran poho ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus shalihat. Allah geus janjikeun ka jelema anu iman jeung amal soleh teu kira-kira janjina lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah ngajanjikeun bakal mere hampura jeung ganjaran anu pohara. Naon ganjaran anu pohara anu agung? Wal jannah. Padahal lalagani Allah janji wa'adallahu geus janjikeun Gusti Allah ka saha alladzina amanu ka jelema nu iman, urang iman Bang. Geus kena janji Allah ya. Sadegeun janji Allah mah lain cara janji calo. Calo mah bonen. Allah mah henteu, Allah masih gade ulah ditekadkeun pada calo anu di bojong teh lain. Wa'adallah. Cak urang bojong emang di bojong aya kampung bonen malah mah. Wa'adallah Allah geus janjikeun kata alladzina aman ka jelema nu iman rek laraki rek awe urang tak asup ka dinya. Tambahan wa amilus sholihat amal soleh. Jasa kieu urang osok salatan jantung usuge. Osok pelah salat pokona puasa osok malam bulan Rajab atau sarajab. Neuleuh batur puasa. Anya mah teu mingguan tinggal mingguan. Pan cenah kieu nya hote puasa. Tukang uduk bebeja beak 20 liter. Entah anu ngabeakeun lamun lain urang Cikupa eta. Itu puasa. Teu kudu ditanya hiji-hiji. Atuh tanya apa tukang uduk, tukang sate, ya beak-beak bae. Ada teu puasa. Sakitu gede bejaan, komo teu dibejaan. Allah geus kajanjikeun ka jelema nu iman tur beramal soleh. Janjina lain sembarangan janji. Lahum maghfiratu wa ajrun. Diberi pangampura. Di samping eta bakal diberi ganjaran anu luar biasa gedena surga. Di dieu mah ngan sakadar sakitu teh penjelasanana padahal mah ngeunaheun jasa ka jero hate. Urang iman ka Allah, kemudian urang beramal sabisa urang we. Keur dagang datang waktu salat eureun heula eta inqiyat da pohare sa Allah nu neuleuh. Urang keur tani ngadenge suara azan, kobok-kobok heula, salat heula, bila perlu di sawah bae salat da digaleng. Tuh masalah digaleng mau kompas eta kok ieu ka ditu kiba. Allahu akbar Allahu akbar. Lohor ieu nya. Allahu akbar eureun heula majungna terus kobok. Beres itu la ilaha illallah. Shalli sunatan qabla zuhri. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pajul mana pajul? Sawah mah suka deleuna lain Allah pacul. Tapi geus hebat jasa teh digaleng bisa salat cara urang Arab. Urang Arab emang kumaha gitu. Urang Arab baheula mah teh lamun ti Mekah ka Madinah teh pun make mobil. Eureun nya tengah jalan. Oh, salatnya sisi mobil. Allahu akbar. Urang dari bejaan kan teh ada induk salat. Salat orang tahu. Supir Arab teh kos kitu. Bejaan ke urang. Jadi urang mau salat henteu nya nama. Mata salat juga teh dek mobil ka kolong hees. Ya urang mah di jero mobil kieu bae. Ai supir ka mana? Hees. Teh eta teh ulah diantepkeun baksis. Nya nama lain hees heheesa. Toel ke urang. Tuan, haja baksis. Oh, khair. Oke. Tadi dah 70 bisa 150 ngajalankeun. Nabrak ya ujian. Eta orang Arab mah asal waktu salat, nya didinya bae salatna didinya. Didinya. Bae lama lamun di mana tah ngaranna di Mina dekat Arfah.
Deka Jabal Kurban sok lempang kur baheula mah lempang hayang nulu lempang. Datang waktu salat neuleuh urang-urang Arab di jalan salat Allah boga wudunya henteu pokona salat teh nya Allahu Akbar. Urang neuleuh pemandangan salat teh babarieun nya tarapis di Arab mah supir kabeh. Sisi jalan salat Allahu Akbar. Ai di Indonesia mah deket masjid teh salah. Cikupa ka ditu mah komo tamang masjid tinggal masjid kos musuh bae masjid dia tuh. Nah iya ya wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus sholihat Allah geus kajangjikeun ka jelema nu iman jeung nu amal soleh bakalna dibere pangampura apa ieu mah janji Allah. Tah ieu dikorek ku ulama. Ieu jelema iman tur amal soleh kok dibere magfirah. Ai magfirah teh isqatus sayiat. Isqatus sayiat teh ngagugurkeun kagorengan. Kagorengan teh iceun nu aya kabagusanana doang, berarti dihampura ngaranna. Eta teh jelema iman jeung beramal soleh, iraha teh. Nah ieu nu diistilahkeun ima saeutik-saeutik ku Gusti Allah jelema anu iman jeung amal soleh mah dibaguskeun lalaunan pas maot bagus. Aya nu lain kitu. Aya nu jore bae tapi tetep bae nya nama tah. Ai iman ieu salat mah salat ngan saukur iman jeung salat bae ngan kadituna mah abrut-abrutan ngan kulantaran nya aya amal soleh nu utamana mah ieu teh salat puasa mun waktu haji nya geus isop haji zakat sakitu bae nu lain-lainna mah maksiat moal aya hampura atuh lamun maksiatan pan eta hampura teh maksudna mah ngahampura maksiatna tah anu teu boga maksiat atuh geus teu keur caritakeun magfirah emang geus ka magfirohan ieu mah nyana iman, sholat, tapi maksiatna loba. Taruhlah kiai nonton bola lah, model kos gitu. Atau kamu lain kiai bah. Taruhan segala rupa, tolong. Ah iya, teh, tadi abrut-abrut sabulan deui maut dibere nyengseng mangseng ka Gusti Allah, dibere embung maksiat aya nu kitu. Dua tah, anu tadi mah setik waktu maut dosaan. Aya anu dosa-dosa sabulan deui dibere tobat anu beneran ka Gusti Allah. Kaduhung jasa ka Gusti Allah teh. Duh ieu lalampahan teh. Diri hampura. Ulah naon kitu ngara cang saya ieu teh lahu magfiratun cak Allah ieu. Jadi urang teh bakal dihampura teh sing gede teh cak Allah. Cak nu boga dunia jeung nu boga urang. Asal iman, amal soleh, magfirah aya. Sabulan deui ka maot, cak eueuh. Tis bangona, leuleus bangona, adem bangona. Tak sabulan maot gitu dosa. Anu lain gitu. Dosana terus bae mah. Dah muriang bawa ka rumah sakit. Goler ka rumah sakit ge. Aduh, yang sedaya upaya sakit daya hampuran ka kabarnya bisi ngaranna ge atuh muriang ieu kembang pae pan muriang hampura ka pemajikan hampura. Tak ada kampura kata tangga hampura kabehan padahal mah isuk teh pae tah sapoe deui ka pae dibere magfirah ku Allah lain lalagaan bener kamari mah main bola kene ulah gandeng-gandeng bisikan kadengen kudu sok main bola sapoe deui ka maot dihampura ku Allah pan aing geus janji sia teh iman jeung amal saleh atuh janji aing di ka manakeun jak Allah pajak aing ya lahu magfiratun geus dihampura pae surga ya Allah ya Rabbi mata cek kula mah maning istiqomah geus main bola habak ya Allah geus janji ngeunaheun jasa. Aya nu lain kitu ya mah. Ajore bae terus dimuriangkeun ge disiksa ku Gusti Allah. Lantaran nyana teh geus luar biasa ieu mah. Naon kitu ngaranna? Maksiat pohara jasa ka Gusti Allah. Pas geus dicabut nyawa ku malaikat. Itu Israil. Cak Allah Israil eta mait geus diampura ku aing teh jelema budak. Dihampura. Iraha tobat urusan aing sama. Di mana cak malaikat teh balik kikiran ge nya teh balik kikiran. Teh bari narik. Dihampura cak Allah teh. Iraha ngahampurana Gusti. Ya ieu. Bukuna ge ieu di dieu jore kabeh. Aing dina Al-Qur'an. Tu wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum magfiratun aing isin mun teu ngahampura. Masyaallah. Mata kieu bae talar ieu ayat ieu. Ayat ieu we talar. Ketika orang di akhirat talar, Gusti, mana pangampura Gusti? Pan Gusti janji. Emang sia talar Quran henteu ngan saayat doang. Ngaji di Cilongok kabita jasa ieu. Ayat ieu mah kukula ditalar bae jangka Gusti besi Gusti ji sakula.
Namun kula disiksa berarti Gusti pembohong kelas berat. Pan sia kaing kitu amat. Ayat tadi kamanakeun? Pancak Gusti wa'adallahu alladziina aamanu. Allah ngajanjikeun ka jelema nu abdi iman ka Gusti. Gusti teh pangeran. Wa amilu sholihati. Atuh pan abdi salat. Sanajan sok kodog geus sakapeung atuh salat teh pokona mah. Ya teu husud mah urusan husud mah urusan kula teh mah. Ngan kula mah salat bae pokona mah. Pancak Gusti lahum magfiratun. Embung kula mah kudu ka neraka keun. Terus mawa bendera eta demo ka Gusti Allah. Anti neraka. Ayat-ayat didinya innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Dipasang punyana sakumaha demo ka pabrik. Cak malaikat di kamarana demo ka Gusti. Demo naon bung ka neraka lantaran ieu takula iman jeung amal soleh. Aduh, atunya anak bebeja mantap malaikat. Kumaha nih Gusti? Iring hawa ka surga ka ditu. Iya lain ayat. Nggak sih mah kudu ditalar bae mah. Bila perlu orang paeh. Ayat ieu asupkeun ka kantong kami. Ka abeh malaikat. Ieu pokare kabita jasa ieu. Kabija jasa. Pokona mah Allah janji, sedangkan janji Allah mah lain janji manusia, lain janji makhluk. Khalik pan ieu mah. Ngabungahkeun ka urang. Ngajanjian ka jelema nu iman jeung amal soleh. Wadan hasana janji anu para bagusna bakal lahum magfiratun campura bae gasin kejeun kuku bagian nu petot ke dihampura bae. Alhamdulillahirabbil alamin. Di samping eta atuh geus campura mah deui kamanakeun wa ajrun azim dibere surga. Lu matak ulah suuzon ka jelema Islam mah ka jelema iman mah kajeun nu kuku mah ge ieu teh penghuni surga titik. Geus sakitu. Nu kuku mah ge ka surga bae. Ini saya sakit lantaran ayat ieu lain lalagaan ieu gede jasa jeung bedas jasa ayat ieu mah ieu. Cek lagi ayat ieu mah talar we. Kajen teuing kulhu teu talar ge ieu bae ieu. Ieu yang ka Allah ya. Sabalikna walladzina kafaru wa kallabu bi ayatina. Allah ngajanjikeun ka jelema nu kalalupur jeung nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Terpercayaeun ka Al-Qur'anul Karim, terpercaya ka Gusti Allah, kafir, Kristen, Katolik, terpercaya bahwa pangeran teh Allah, Konghucu terpercaya bahwa pangeran teh Allah, Protestan terpercaya bahwa pangeran teh Allah, Hindu dan lain sebagainya terpercaya pangeran teh Allah, pajar lainna Allah ieu langit bumi katut eusina teh nyeuna. Kufur wa kadzabu bi ayat tidak ngabohongkeun ka ayat atawa iman ka Allah kan bohong ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka ayat riba ngabohongkeun ka Gusti Allah teu percaya ka ayat-ayat bahwa yen anak angkatna teu meunang warisan teu percayaeun ka ayat bahwa anak awewe mah setengaheun daripada lalaki atawa lalaki 2 lipetan daripada awewe teu percaya teu make nyana. Semake karena kejujuran nu dijelaskan ku Al-Qur'an Karim. Enggak bohongkeun ngaranna. Tah jelema nu kos kitu mah ieu ulaika ashabul jahim. Nah eta mah jelema nu kos kitu adalah jelema penduduk neraka jahim. Nauzubillah min dzalik. Pokona jelema iman amal saleh surga. Jelema kafir bohong ngabohongkeun kana Al-Qur'an neraka. Sakitu bae geus. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Daud lan ngariwayatkeun sapa Imam Abu Daud dan Rasulullah ing satuhun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Iku ngucap Kangjeng Rasulullah ing lapadina saida liman jannabal fitat. Satuhun kebahagiaan iku tetep kade wong kang ngadohya maning pirang-pirang fitnah inna saida liman jannabal fitat. Satuhun kebahagiaan iku tetep kade wong kang ngadohya maning pirang-pirang fitnah waliman mulia. Dan kade wong kang den soda yaman fasadaro maka sabar yasiman fawahan maka rugi temenan fawahan maka rugi temenan ay hasratan liman basyaral fitnah wahan tulis di sisina ay hasratan liman basyaral fitnata nunggu ngaji Bukhari mah nyaho besi nunjan fawahan ay hasratan liman basyaral fitnata wa sa'a fiha. Riwayatkeun Imam Abu Daud sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios yen sanyana jelema bahagia
Atau kebahagiaan maksudnya tetap kejelema nu ngajauhan karena pirang-pirang fitnah. Di zaman fitnah orang ngajauhan fitnah bahagia. Sekali Kangjeng Nabi nyarita yang sanyana kebahagiaan tetap kejelema nu ngajauhan fitnah. Fitnah keur sumarambah nyana menghindar tina fitnah. Bahagia kajelema nu dicoba ku Gusti Allah fasabaro maka sabar eta si jelema. Tawahan maka rugi pisan jelema anu ngalaksanakeun fitnah. Rugi luar biasa jelema anu milu-milu dina jero fitnah. Kuari zaman fitnah. Kuari teh zaman fitnah. Teu puguh teu garu ekonomi diribakeun. Urang tahan sama sekali dengan sistem Yahudi, sistem kapitalis. Urang nahan tidinya teu milu, bakal bahagia di akhirat. Bakal bahagia kajen teuing aing mah naik motor ge daripada aing motor nang ngridit eta teh geus dihalal-halalkeun ku jat teu hayang aing mah boga nama fitnah sama sistem kapitalis sama kos kitu mah aing tileutik ke nyaho. Bang ke Sumarambah mimiti kelas internasional, kan kelas nasional, ka kelas bawahan, bang keliling loba jasa. Dah sayang aing mah lantaran teman fitnah, riba kos kitu kajen teuing aing mah dagang saya ya daripada aing make duit bang, daripada di akhirat aing dikerebekeun ku sabab aing make duit bang meuli mobil nya di imah tapi di akhirat dibeuleum teu hayang aing mah. Tak eta jelema bahagia nu ngajauhan fitnah. Keur carita perekonomian, carita perpolitikan. Teu hayang aing mah kudu jadi kandidat di partai lantaran eta mah partai teh lain ngagugulukeun agama teu hayang aing mah ngajauhan ti dinya. Henteu aing jadi kandidat mah dek jadi dewan misalnya tok. Ngan didatangan ku kandidat. Itah itu ngiklankeun. Dibere duit. Bohong aing mah. Dia teh bari cokot ngiklankeun tok. Goblok beureum tah mah. Ulah henteu bae aing mah ngajauhan teh nya bung kita anu ieu abdi mah izin jangan ngomongna gitu bisa. Kita ieu mah ala kadar we dina puteran kadua lah supaya ngadoa atau ngomong saya ting mah ngomongna kumaha aja teu bisa kunaha mah sakola ge teh teu tamat. Henteu lah teu bisa. Ieu coba aya duit lumayan aya 40 juta. Embung lah, embung kula mah. Aya duit mah ditinggalkeun mah teu masalah sih. Ngejauhan ada tina fitnah gitu dol aya kandidat itu bupati itu nyada dijadikeun tim sukses atawa kitu pilkada atawa kitu wali kota atau pilgub didatangan gadis ulah teu bisa ieu teh daya tuh kayak ngajauhan geus kieu geus kitu geus diajak di organisasi embung lain teu paham ngadukung jasa insyaallah soal milih mah kudu aya ngan ai kudu ancub-ancub engkeuy-engkeuyan henteu mana fitnah teu puguh lantaran kitu engkeuy-engkeuyan teu puguh dimaksud ka dintuna ngajauhan bae kajen teuing teu dibere mobil teu dibere motor atau teu dibere duit tapi nyalametkeun diri nu penting mah di akhirat bahagia tak eta nu calon pi sorga mah ka kos kitu tak eta kos kitu boro-boro rakyat ieu kiai ge ustad hese jasa yang merekat dina kos kitu teh hese jasa luar biasa hesena. Ieu jelema nu bahagia mah jaga di akhirat, jelema nu ngajauhan fitnah. Sanyana jelema nu bahagia, jelema nu ngajauhan tina fitnah, jeung jelema nu dicoba tapi sabar. Cobaanana dek dibere duit, dek dibere kendaraan, dek dimomoy ieu dek diorbit-orbitkeun, tetep sabar teu hayang luhur, teu hayang maju, teu hayang masyhur. Teu hayang sugih izin ka Gusti Allah sabar etalah jelema nu di akhirat bakal bahagia. Fawahan lamun jelema ansub tina fitnah ngilu engkeuy-engkeuyan di jero fitnah hasratan liman basarul fitnah rugi anu luar biasa bagi jelema anu ngilu ansub tina fitnah wasaafiha ya kuari hese jasa nu teu milu dina fitnah nu teu milu dina bab riba bae heulanan sacikupa bisa dihitung ku jari. Nu teu milu bae urusan tina perbankan pengusaha nu teu milu dina urusan bank bisa dihitung ku jari. Nu teu milu engkeuy-engkeuyan dina politik anu keur merajalela. Lantaran politik teu beres, teu milu di dinya bisa dihitung ku jari. Ketika urang geus aya di jero pemerintahan nu teu korupsi bisa dihitung ku jari, bisa dihitung ku jari. Jadi guru sakitu hese lah korupsi masih bisa keneh bae. Menyalahgunakeun duit saeutik pisan anu henteu menyalahgunakeun bisa dihitung ku jari.
Jelema nu bahagia teh nu bahagia ngajauhan tina fitnah eta, tina fitnah perpolitikan, tina fitnah perekonomian, tina fitnah perbudayaan. Atuh jageus hararese ku ari mah. Urang hayang maju saeutik, lamun henteu melibatkan diri di bank moal bisa. Komo urang boga pabrik teu make duit bank moal bisa. Urang hayang gede ieu teh usaha teh tanpa make duit bank moal bisa. Cak omong sompral teh mah. Aya hiji dua doang anu bisa mah. Kitu kene tani, geus teu make duit bank hese kajeun kumaha ge. Tah ieu teh urang mah kajeun teuing teu milu lah. Di perpabrikan teu milu lantaran make duit bank. Di perwarungan, pertokoan, pertanian dan lain sebagainya. Henteu aing mah ngajauhan. Di perpolitikan, teu aing mah perorganisasian ge lantaran henteu ngagugulukeun agama, teu aing mah. Eta lah nu bakal bahagia di akhirat. Dicoba ku Gusti Allah berbagai cobaan tapi nya sabar, alamat bahagia. Eta geus dibere nyawa ge ku Gusti Allah kitu tak keur ngaji bae. Leupas ti ngaji mah tuh kan itu di bae. Sakumaha kebo kaluhana leupas, ungkug-ungkugan bae geus. Teu jago ieu kaluh tong kitu ngaranna. Ieu paresaha tanduran saha gubrus. Masyaallah ai keur ngaji mah nya merenung we nya. Masyaallah nya. Aing ya nu geus ieu. Aing ngendek geus anda geus datang we ka imah aya deui babaturanana. Kumaha ieu perkembangan anak kumaha? Geus aya danaan ieu mah geus aya. Kamari mah ngaji aing di tobat. Gede danana. Tuh lumayan. Malah mah aya fasilitas di seutik naon anu. Siap. Gede hate leutik mah jara teh bertolak belakang. Atletik da bae teh aing nyaho ieu teh kos kieu teh beres lantaran dak milu deui ka ditu. Tah ieu saeutik pisan nu matak di akhirat saeutik pisan jelema nu bahagia lantaran teu milu kana fitnah. Engkeuyan dina fitnah bae bahaya. Cak anjeun li pawahan. Pawahan teh atuh cilaka. Kasaha cilaka teh? Liman basaral fitnah ka jelema nu milu-milu ngalaksanakeun iring-iringan di jero fitnah. Fitnah kapitalis, fitnah kitu. Geus macam-macam berbagai fitnah. Nu kamari geus dicaritakeun tina berbagai pembunuhan dan lain sebagainya. Urang bakal aya di dinya di jero fitnah eta wasafia jeung nu ngalaksanakeun di jero fitnah. Wan! Cak Kangjeng Nabi rusak cilaka. Eta lamun geus dicaritakeun kitu ku Kangjeng Nabi geus jelas jasa Kangjeng Nabi. Ngajauhan kita salamet bahagia. Milu jeung kita silaka. Tinggal urang bae balik ka imah ngahenen. Bari ngarokok. Ieu kan nu calonna dulu. Aja lumayan bebereana dia. Aya teu gerak kumaha. Sederhana kan datang ke kiai ya. Waalaikumsalam. Ayeuna nih musyawarah kiai jeung telepon. Ayeuna dulur gula di calon itu kula depan ka babawa santeuna doana bae ka kiai. Doakeun ka kiai mun bisa mah kiai ngariung ka ditu mungkinnya. Kukula dijemput lah sih. Tah goblok tah jelema anu sok ngundang kiai ngariung di bidang kos kitu tah eta nu goblok mah eta tah. Kiai na daekeun atuh goblok atuh kiai na. Biasa kiai nu pinter mah henteu. Datang we ka dieu ngariung atuh ngadoakeun lagi ngadoakeun salamet bae cenah mah henteu maksud ngadoakeun. Mudah-mudahan di partai nya menang di tangtayungan ku Gusti Allah. Aya kajembaran dina partai. Amin. Sebelum tak kiai nu kos kitu tah. Aing gitu mudah-mudahan urang disalametkeun ku Gusti Allah. Salamet dunia jeung akhirat. Andai kata atuh ieu pencalon bakal pisalametkeun atuh menang ke Gusti kira-kira teu pisalametkeun eleh ke. Cak nu calon sial bener. Aing geus asa 10 juta ieu. Anu akitu awet ceblet ta kiai. Ngan ega gede nama Gusti lah mending dielehkeun we lantaran zaman fitnah. Pan eta dulu tolol si kiai-kiai di onang ka dieu goblok atuh. Ulah kiai kos kitu atuh. Kiai anu hayu-hayuan kitu tah. Eta kiai namanya sing pinter urang jadi kiai ngadoakeun eta gitu. Jadi onang ka ditu gitu teh naon ka pabrik. Kiai di onang ka pabrik teh ngadoakeun. Ulah ngadoakeun sincek. Mun ngadoakeun sincek doraka. Urang ngadoakeun urang mudah-mudahan urang kabehan salamet amin. Mudah-mudahan atuh karyawan nu Islam salametkeun amin. Nu teu Islam mah modar amin. Yang bos-bosna.
Kan teman-teman itu dayakeun aja emang ka pabrik hayang diondang deui. Hayang supaya diondang deui kumaha nya ngeunahkeun pannyana. Diondang ku camat na diangkat-angkat pun mudah-mudahan Pak Camat ditangtai ngan ku Gusti Allah padahal korupsi. Tapi ayo bae ban kos kitu. Mudah-mudahan Pak Camat dibere kejembaran jeung mudah-mudahan dibere balalager mudah-mudahan hoyuh bae teu kieu mudah-mudahan Pak Camat urang lantaran korupsi sekuk galedeg. Aduh, Masya Allah. Tahiyalah sekali deui. Saur Kangjeng Nabi, catat di jero hati. Tanamkan baik-baik di lubuk hati. Supaya berkembang setelah ditanam. Bahwa sanyana kebahagiaan. Jelema nu bahagia, jelema nu ngajauhan fitnah. Jelema nu bahagia, nu ngajauhan fitnah. Jelema nu bahagia, jelema nu dicoba sabar. Jelema anu cilaka, jelema nu abrut-abrutan milu di jero fitnah. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah, dijauhkeun tina berbagai fitnah sehingga urang ku Gusti Allah dibere kajembaran, tur dibere salamat di dunya wal akhirah. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma hadina siratal mustaqim, Allahumma hadina siratal mustaqim, Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.